Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Bogel Raja Begal. Ayeuna bagean anu ka salikurnanya pamiarsa 20 hiji. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Rebeka Almaira ti palihan Majalengka. Kangge Aceuk Rebeka ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap dilaek di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang kawitan deui urang lajengkeun deui dongeng si Bogel Raja Begal bagean anu ka 20 hijina. Kumaha salajengna parsamakna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi merezel morozol uzel uzelan di tengah zalan. Tumpak dung dung gas. Para wargi sadayana caturkeun dina poe isukna si Bogel ngayakeun rapat darurat jeung balad-baladna pikeun ngasakeun rencana agresi ka markasna si Asep Randeg. Harita balad si Bogel kabeh diuk ngacalemprak diuk sila dihandap dina ubin. Ari si Bogelna salaku Raja Begal diuk dina korsi gilang kancana. Harita si Bogel muterkeun paneutepna ka sakabeh anak buahna. Geus kitu ngong kadenge si Bogel ngomong. Balad-balad sakabeh sok geraragepkeun kumarane. Ayeuna dewek rek mere arahan jeung strategi keur ngancurkeun kakawasan si Asep Randeg. Kieu dina peuting Jumaah Kaliwon anu bakal datang urang jorag markas si Asep Randeg. Pasukan dibagi 4 rombongan. Rombongan kahiji diakut kana truk cukup 3 truk. Jumlah pasukanana kira-kira 50 urangan. Kade kabeh kudu moal pakarang dipimpin ku si Uje. Rombongan anu kadua pasukan panembak jitu jumlahna 20 urang. Kadituna ulah naik truk tapi make motor trail dipimpin ku si Ewon.
rombongan nu katilu pasukan mobil jeep kerahkeun 30 mobil jeep dipimpin ku si Arman. Anu kaopat pasukan drone anu dipimpin ku si Taslim. Cek si Bogel bari muterkeun deui paneutepna ka sakur nu aya di dinya. Geus kitu nuluykeun deui omonganana. Tapi mangkatna ulah dibeurang. Jeung mangkatna ulah bareng ulah ngabring. Selang sapoe berangkat sarombongan. Dimitian ti poe Senen, terus poe Salasa, Rebo, jeung anu panungtung poe Kemis. Di ditu engke di Brebes tetep papencar. Masing-masing rombongan kudu boga tempat anu dijadikeun markas. Saha nu kudu gerak ti heula pikeun nyerbu musuh dagoan komando ti dewek. Kumaha kaharti balad-balad? Cek si Bogel. Gadot. Tah, poe isuk maraneh meunang rehat heula. Juk rek arulin ka mana wae oge. Bebas, sok. Gerabang berangkeula pikiran, ngarah pikiran jadi molongpong, henteu sumpeg deui. Cek si Bogel. Geus kitu mah cerut turun tina korsina. Tuluy leos ngaleos ninggalkeun eta rohangan. Sedangkeun ari balad si Bogel harita tuluy ngalobrol jeung pada baturna. Silih tuker pikiran jeung pandangan ngasakeun deui strategi keur engke perang. Kade Kang, engke mah ulah mencret deui bisa cilaka Kang euy. Cek salah saurang anggota begal ka si Ewon. Moal sigana mah da geus diubaran ku endog asin, tembal si Ewon. Nabeak sakumaha endog asina Kang. Beak salapan ditambah ku endog puyuh salikur, terus endog soang 5 siki. Waduh, alus atuh Kang. Ngarah kuat engke lamun perang. Nu sejena oge ngaromong atuh kaayaan di eta rohangan jadi gandeng. Si Uje ngomongna bari papata, hatena bunga diangkat jadi komandan teh. Kade euy, kasing ingat lamun ngulinkeun pedang ulah ngarah kana beuheung. Bisi pae sebab tugas urang ukur ngalumpuhkeun lawan lain rek maehan euy. Cek si Uje. Lamun aya nu paeh kumaha Kang? Salah saurang baladna tumanya. Nya ari teu kahaja mah teu nanaon. Ngan usahakeun ulah dipaehan, ngarah urusanan teu jadi panjang. Sabab lamun nepi ka aya korban jiwa anu dipaurkeun teh bisi kasusun ku polisi kitu tah euy. Siap lah Kang, siap. Kitu deui si Taslim jeung si Arman meuni hoghag ngasakeun babadamian jeung baladna. Ngobrol nepi ka tengah peuting dahareun jeung Cikopi geus beak. Nya akhirna mah sawareh narungtutan balubar. Dina poe isukna balad si Bogel taya nu di markas. Kabehanana arulin ka tempat-tempat wisata pikeun iskeun pikir sekaligus ngabangbrangkeun badan. Nincak poe Senen mimiti rombongan kloter kahiji diberangkatkeun. 3 truk anu ngangkut 50 urang. Mangkatna dina wanci sore ngarah aman jeung lancar. Poe Salasa nyusul rombongan anu dipimpin ku si Ewon. Poe Rabona bring rombongan anu dipimpin ku si Taslim. Pamungkas rombongan dipimpin ku si Arman. Sedangkeun si Bogel misa sorangan, mahena mah numpak mobil mewahna, mobil anti peluruhna.
anu ti heula gerak pasukan anu dipimpin ku si Uje sina nyerang ka markas secara lantip euy, disusul ku pasukan drone anu mawa molotov sina ngancurkeun imah si Asep Randeg. Lamun ke geus kacau turunkeun pasukan mobil keur ngahadang musuh bagian pasukan panembak jitu. Ulah malaweung kitu tah euy, alus teh lamun kitu, cek si Bogel. Si Bogel anu geus saged make jaket mawa sabaraha pistol anu pinuh ku amunisi jeung sanjata seukeut mani rembel dina jaketna. Geus kitu mah mobil si Bogel ngakeuleuyeung mapai jalan aspal. Sedengkeun si Asep Randeg ayeuna keur aya di imah pamajikan anu kahiji. Poe eta si Asep hatena teu geunah rasa, siga-siga boga pirasat teu hade ka dirina. Aleuh, akang mah asa teu ngareuna rarasaan ieu teh, hate sesebelakan wae, jantung asa ratub tutunggulan, narek aya naon ieu teh nya, cek Asep Randeg ka pamajikanana. Rek kumaha teh sesebelakan wae atuh da Kang. Da Kang mah urus seblak menang nyeun Ceedo, cek Ciromlah bari jebi. Ih, serius akang mah nyi. Ieu hate akang asa teu geunah rasa, cek si Asep Randeg deui. Ngopi atuh Kang ngarah tenang. Heunya juga tuh pangienkeun. Nya antosan sakedap Kang. Cek Ciromlah bari jung cengkat tuluy ngaleos ka dapur arek ninyuh kopi keur salakina. Teu lila geus ngurunjung deui bari mawaci kopi sagelas jeung kueh satoples. Sok ditunda hareupeun salakina dina meja. Najan panas keneh ku si Asep Randeg dicokot tuluy suruput diuyup. Nyuruputna bari peureum beunta bangun anu nikmat. Abong saurang jaduk begal anu luhur elmuna nguyup cikopi panas teu karasaeun panas. Nuhun nyi, nikmat kopi menang nyai teh abong bojo akang anu panggeulisna. Cek Asep Randeg ngarayu pamajikanana ngarahan teu jemedud wae. Ongkoh abdi teh panggeulisna, tapi hayeuh we dipangjandungkeun ku Akang. Akang mah teu kaup ningali randa, langsung we dikawin. Cek Nyi Romlah masih manyun. Nya teuing atuh, meureun geus kudrat Akang diajalina kudu jadi tukang kawin meureun nyi. Nu matak Akang dibere ngaran ku aki teh Asep Randeg, anu hartina lamun aya randa osok ngarandeg atawa ngadegdeg. Jadi we unggar rada teh dikawin ku Akang. Cek Asep Randeg bari diukna ngised ngadeuketan Ciromlah. Nya geus kitu mah Nyi Romlah dirampa irungna. Ciromlah masih keneh manyun lantaran hate teu boleh nyeri ku salakina dicandung. Tapi Asep Randeg apal kana kalemahan pamajikanana. Gancang celepot weh nyium irung Nyi Romlah. Aneh, sanggeus dicium dumadakan Nyi Romlah seuri. Ih Akang, gete Kang. Tuh kan, jadi tambah geulis ari seuri mah. Nya geulis atuh Kang da istri abi mah. Nya istri Akang nu panggeulisna. Hayu ah, urang ka kamar nyi ah. Cek Asep Randeg bari ngabedol leungeun pamajikanana. Sedengkeun teu jauh di imah manehanana caturkeun di sisi walungan Cipamali teu jauh ti markas besar komplotan begal Asep Randeg. Harita aya puluhan jirim jalma anu sing juringkang di tempat anu poek. Nu taya lian eta teh balad si Bogel anu dipingpin ku si Uje.
Beki lila lengkahna beki deket ka buruan markas. Sedangkan di jero markas balad si Asep Randag geus ngurangan sabab sawarehna geus arindit pikeun operasi nyatana rek ngabaregal. Di jero masih aya meureun kira-kira 40 urangan mah anu nunggu parentah ti gegedugna pikeun kaluar. Gegedugna anu ngaran si Dede Makmur harita masih ngajanteng. Hatena siga nu asa-asa rek marentah pikeun operasi ka baladna teh. Alah, kunaon ieu hate asa tegenah kieu rasana ieu. Sisinarieun ieu. Ceuk si Makmur dina hatena. Sedangkan di luar markas manuk bueuk ngueuk. Sasakali kadenge sora manuk koreak disada. Alah, asa kareung kieu, Bos. Kuring mah ieu teh asa asa bebeda rasaan ieu. Tara ti biasana ieu, Bos. Cek si Utang. Sarua uing oge euy asa simpuring ka 10 tahun. Padahal uing mah panggih jeung jurig henteu sieun, ku polisi henteu sieun. Tapi nah ayeuna jadi asa borangan kieu euy. Cek si Jajang. Tetela. Lain gegedugna wungkul anu beda rasa teh. Baladna oge geus pada boga rasa anu beda. Tapi maranehna teu sadar lamun sabarana di luar geus aya musuh anu keur ngadodoho. Bisi kaburu peuting, Bos. Ira ieu uing dimangkatkeun pikeun operasi. Ceuk si Asman anu wanian. Manehna henteu ngarasa keung, malahan mah geus garetek yang geura buru-buru indit. Heugaduh, Jum, ayeuna maneh indit Asman. Bawa balad 5 urang. Cek Makmur. Akhirna marentah sangkan si Asman indit. Akhirna si Asman ngajak 5 urang begal anu geus biasa diajak kumahena mangkat. Geus kitu mah geneupanna kaluar ti markas, rek muruk ka tempat di mana diparkirkeun motor. Maranehna teu sadar kana bahaya anu geus nampe. Harita balad si Uje geus sing salingkar di buruan markas. Barang ningali balad si Asep Randag kaluar ti sayangna. Atuh balad si Uje kabehana sing curinghak. Gancang si Uje mere komando sangkan genep urang bergerak. Atuh teu talangke deui harita genep urang balad si Bogel sing katayep ngadeuketan. Culung kak. Meh bareng balad si Uje sing karajeleng ngarontok si Asman jeung baturna. Langsung dicerek beheungna didengkek kabehana langsung teu walakaya. Si Uje mere parentah deui sangkan baladna ngarangseg maju ka jero. Pok si Uje ngaharewas. Sawareh asup ka jero euy terus burak-balik. Sawareh deui cegat di teras. Sawarehna tetep di dieu. Lamun anu lolos langsung hanca euy. Cek si Uje. Balad-baladna langsung surti sabab geus asak ngarencanakeun ti saanggalna. Culung. Puluhan balad si Uje pating garajeleng. 20 urang langsung sing garajeleng ka jero markas anu pantona ngablak muka. Atuh pogoe si Makmur jeung baladna meuni sing larenjak bakat kuruas. Can leungit ka ruasna langsung ditarajang ku musuh anu datang ngadadak. Hajar dak, hajar! Balad si Uje ngajorowok komandoan ka baturna. Hiu, jabron, hiu, cekuk, cebet, dus. Balad si Uje langsung nyerang. Bak bik bek nenggeulan balad si Makmur. Atuh pogoe diserang ngadadak sarupa kitu mah. Balad si Makmur teh langsung kadese. Harita geus loba nu sing kudupung. Si Makmurna sorangan. Harita bisa nyelametkeun diri lompat ka tukangan markas. Lawan we lawan. Cek si Makmur ngajorowok nyemangetan baladna bari manehna nyalingker ka tukang. Nya barang ngadenge sora gegedugna
marentah mah harita bulan si makmur langsung bisa ngalawan. Akhirna bukbek gelut campuh di jero markas. Botol inuman sing belesur di baledog-baledogeun, kursi sing belewer haliber. Modal jurig iat, waduh kalah. Kadenge harita sing corowok sing araduh, sing golombrang sing gedebug, kayaan jadi genjeleng. Si makmur jeleng ngagajeleng ka tukang, tulis sup asup karohangan. Geus kitu gancang nelpon dununganana nyatana bos Randeg. Halo bos, halo. Gawat bos. Markas urang diserang musuh bos. Cek si makmur laporan ke Asep Randeg. Asep Randeg anu keur sesonoan jeung pamajikanana harita langsung buncalik. Nu bener sia teh makmur. Kira aku ka urang aya nu wani nyerang deuleu sia. Cek si Asep Randeg. Bener bos. Barudak ayeuna kadese, meureun geus loba nu paeh ayeuna mah bos. Uing sorangan nyumput ieu di kamar. Tulungan bos. Cek si makmur ngomongna bari ngadaregdeg. Atuh jeleng. Asep Randeg luncat tina ranjang. Tuluy gusat gesut make papakean. Geus kitu mah gap deui kana HP. Maksudna arek ngoling anak buah anu sawarehen anu keur operasi di luar. Tapi tacan oge si Asep Randeg nelepon, "No, atuh ari Cilegur teh." Di luhur suhunan imah kadenge sada aya nu ngacelegur. Kebek si Asep Randeg nepi ka ngakebeg kaget. Kitu deui pamajikanana. Sora naon eta Kang? Cek Ciromlah. Teuing teu nyaho akang oge. Siga sora bom eta mah. Hayu kaluar nyi. Cek Asep Randeg ngajakan pamajikana keluar di kamar. Karek oge salengkah keluar di kamarna. Cilegur. Kadenge deui. Sora nu ting Cilegur disusul ku nu sing barak-bak hurung. Tetela suhunan imah ngabarak-bak ambruk. Tulung, naon eta teh Kang? Tulung. Cek Ciromlah jejeritan ruas. Asep Randeg langsung ngagusur pamajikanana dibawa keluar ti imah. Sing horeng anu sing Cilegur teh molotov anu dipurageun tina drone anu dikadalikeun ku baladna si Bogel. Hayu nyi buru keluar, gancang keluar. Cek Asep Randeg. Ari Ciromlah malah ngadeprek awahing ku ruas. Atuh jeleng. Asep Randeg luncat kadeukeuten pamajikanana. Tetalangke deui regeyem Ciromlah dipanggul dibawa keluar ti kamar. Duah. Suhunan imah ngagubrag barang jeung seuneu anu ngabebelah. Asep Randeg gancang lompat bari manggul Ciromlah. Barang nepi ka ruangan hareup gap kana tas anu aya dina meja tuluy dirawel. Geus kitu ngajejeg panto satarikna make kakuatan sapinuhna. Blah! Panto langsung ngageblak muka. Celeng! Asep Randeg ngagajleng keluar. Tetela imahna geus ngabebela kahuruan. Geus nepi keluar, cag pamajikanana diecageun di tempat anu aman. Si Asep Randeg gancang mukakeun kantongna anu eusina HP. Maksudna arek ngontek baladna. Tapi HP nu aya dina kantong anu jumlahna welasan harita ngadadak disada kabeh. Telepon asup ti balad-baladna jeung ti pamajikan-pamajikanana. Atuh set kabehna HP dibuka panggilanana. Kadenge sora pamajikan dina HP sing celerit sing kocek. Kang, bumi abi kahuruan Kang. Enggal ka dieu Kang. Kang, kahuruan. Kang, ieu bumi abi aya anu ngebom Kang. Sora pamajikan-pamajikan jeung anak buah Asep Randeg kabehana sarua ngalaporkeun imahna pada kahuruan. Disusuli ku sora balad-baladna anu ngalaporkeun aya panyerangan ti pihak musuh. Aya deui nu ngalaporkeun yen pihak musuh teh baladna si Bogel. Kurang ajar. Anak ieu mah aing teh keur diserang ku si Bogel.
sugan teh mulai nu wani ka aing edan cek si Asep Randag bari kakerawat lamun seug ti beurang mah pasti bakal katempo beungeutna euceuy beureum. Sedangkeun di markas besarna nu aya di sisi walungan Cipamali harita balad si Makmur geus loba anu sing jaloprak teu walakaya. Sesana masih ngalawan ngagunakeun sakabeh kamampuanana. Hiat. Harita si Dadan baladna si Makmur narajang ka si Obed. Plak. Si Obed nakis panarajang si Dadan. Bangkiung. Si Dadan ngabangkiung. Hiat. Si Obed bagian narajang. Pereupna nyemprung ngarah puhu ceuli si Dadan. Beuk. Nanggal pisan. Walah. Si Dadan ngagero bari jejarig jegan. Dan tak parah deui celeng si Obed loncat bari nyepakeun sukuna cebrot wadaw gubrag. Si Dadan ngagubrag nyuksruk kana ubin teu bisa hojah deui. Balad-balad si Makmur nu di markas beuki kadese akhirna salah saurangna ngacorowok sangkan kabur. Mundur kabur, woi kabur. Ngadengi kitu mah jelung. Balad si Asep Randag anu dipimpin ku si Makmur teh sing gara jeleng. Maksudna mah arek kabur pikeun nyelamatkeun diri. Tapi di teras markas geus ngajajar samakta ku pakarang balad si Uje. Hayo, rek lompat ka mana sia? Hiu, caku, cebrot hamok. Balad si Makmur nu rek kabur teh dipapag ku serangan ti balad si Uje nu aya di luar. Atau pogoe diserang model kitu mah balad si Makmur beuki kacau. Waduh, alah. Anu kabeunangan sing koceak. Anu can kabeunangan laluncat kaburuan. Maksudna arek nuluykeun lumpatna. Tapi diburuan geus ngakimbung balad si Uje. Atuh taya pilihan keur balad si Makmur. Iwal ti kudu ngalawan sakuat tanaga. Atuh ger weh tarung campuh lumangsung deui di buruan markas. Sedangkeun si Makmur sorangan harita mahna nyumput di luhur para. Sabab rek ngalawan oge percuma nenjo baladna geus loba nu cilaka mah. Si Makmur ngahep-hep teu empes-empes. Bujurna anu di seuredan ku kamarang oge teu dirasa bakat ku hayang salamat. Di luar markas anu tarung beuki teu ngimbang. Balad si Asep Randag anu dipingpin ku si Makmur geus kari saeutik. Kalobaanana geus sing kudupruk bari sing haragung. Anu akhirna sakabeh balad si Asep Randag beunang dilumpuhkeun. Sok parius-pariuskeun leungeunna euy. Ngarah ulah bisa ngabegal deui sok potong-potongkeun. Cek si Uje mere parentah. Julung seak peletok druk. Leungeun balad-balad Asep Randag diparius-pariuskeun samat siku ngagunakeun besi paneunggeul. Uluh alah obot aduh. Balad-balad Asep Randag sing koceak sing celerit tuluy loba anu sing langkerek kapiuhan. Sanggeus ngarasa cukup ngalumpuhkeun musuh, si Uje mere deui parentah sangkan mundur. Cukup euy, ayo mundur. Nya geus kitu mah kabehanana mundur. Tuluy ngabring ninggalkeun eta tempat. Sedangkeun di tempat sejen harita balad-balad Asep Randag anu meunang beja yen markas aya nu nyerang. Harita balad-balad geus loba nu rek barali ka markasna. Mimiti aya 20 abrulan. Mimiti aya 20 abrulan motor geus asup ka jalan khusus anu muru ka markas. Tapi di dinya di sisi jalan geus aya balad si Bogel anu dipimpin ku si Ewon anu geus siap pikeun ngahadang. Kabeh geus pada samakta ku pakarang, leungeunna pada nyekel pistol kari ngabekaskeun. Harita si Ewon ngahareos ka balad-baladna. Lamun geus deukeut langsung tembak sukuna jeung ban motorna euy. Cik si Ewon mere arahan. Siap bos, siap. Tapi uing teu kuat yo, bau hitut endog buru Kang. Saware balad si Ewon mengkek irung, sabab dita tadi si Ewon majus wae. Ari si Ewon teu paduli kana
kasusah baladna. Harita balad Asep Randag beki deket, motorna sing gelerung, lampuna sing barasat. Barang geus deket ka tempat panyumputan si Ewon, no atuh ari dur. Suara bekasan pistol sing jeledor, cungkal. Balad Asep Randag sing jarungkal bar sing koceak. Barang kabehana geus sing jarungkal, jeleng. Si Ewon jeung baladna sing garajeleng kaluar ti panyumputan. Teu loba miceunaan waktu, harita langsung nyerang ka balad si Asep Randag anu geus sing kudupung, hamok cekuk jebron. Balad-balad si Asep Randag ditajongan, ditenggeulan, dipeupeut, diparak-pak teu dibere ampun. Waduh, aduh. Balad si Asep Randag sing koceak, sing celerit, teu walakaya ngayonan serangan musuh anu ngadadak. Sanggeus musuh teu walakaya, si Ewon gancang marentah sangkan ngarampas motor anu sing galoler. Akhirna motor balad si Asep Randag da dibawa kabur ka tempat anu geus ditangtukeun ti saanggalna. Tapi nalika bala-balad si Ewon kalabur mawa motor balad Asep Randag, no atuh teu kanyahoan. Ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.